rezeki urang nepi ka kieu dulur. Tah sing jadi contoh. Culemur sorangan kieu we aing ge. Kira kowe teh nya atuh. Mela anu di imah nepi ka kieu heuh nu di imah. Lu pinter ngejatna euy. Abek. Iya. Wes. Iya. Woi. Hayangnya hoe. Pang langsung. Hah? Kalung kencing ka mana tah? Lepas berat euy. Nanasiba nepi ka kieu. Yang hebat, luar biasa. Ari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara. Ai soal misi-pisi ka nagara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik, saban menit, saban kicep, saban angseul bongan kuring hirup ngabdi ka nagara jeung ka bangsa, lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti, lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin handapna RT jeung RW eta turuteun kuring.
sabab kuring mah apa yen ati Allah wa ati Rasul wal ulil amri minkum taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama antara pamimpin jeung rakyatna di mana pamimpin geus ngalimed alim ulama geus gayebed nu beunghar geus kararumed nu miskin geus cecermed tadidinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara tuning pintu kehancuran nya anjeun tuliskeun lebih teh paingan teunungnya gitu nya da kuring mah tuh dah sanajan nya ge raja kerajaan di kuring tetapi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut kana sunah rasul jeung ka pangeran batin paling maha agung teh teu aya deui semaheun angin Allah ceuk pangeran nu iman mun ceuk basa Arabna umur ya ayyuhalladzina amanu tuh jalma-jalma nu iman poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur tuh naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat lain mata kadatangkeun kamajuan negara malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka gini eta ya jadi kuring mau milih anu sejen ieu we di lembur sorangan putra daerah kedah asli kuring mah sabab naon moal aya deui anu bakal bisa apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina tuh manukna kuduna mah sabab apa kana seluk beluk karena adat istiadat basana istiadatna geus apal hartina teteh ditarima ku masyarakat nu kitu teh matak moal silo kuring mah halus iya wait hai wait hai geus wait ya ampula dola wait alah sok hayang nyaho aduh lesot woy hayang nyaho karasa walala aduh sing salamet ora sida wala dialungkeun pernah stiker sayang tumampara astalinga dibongohan di ala ulas sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam iya tuh kelepasannya orang bilang teh pas karena ulah tadi di sini yuk ajak kene kebewirna ngabodor teh bujul tapi itu bau aing ini itu karasa aduh wayah nawe wala kaulah percaya kana maha kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana ieu da ai di bawah duanana kaulah teh ridu jeung beurang nyai anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya dek kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun ngan ieu pasti raja bakal amek ieu cenah meuredak kasep tapi ieu datang ka itu aduh lah rang kedut
Demak. Uluhu, Demek. Tuh. Caludi, Can bau kelek deh. jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh. Wah, dek dibawa we ku haula. Duduh teuing nyai anu geulis anak gua. Ieu ngan omat teh ulah dinyeri ye jelema. Lamun teh mah lain ieu. Bener domeh sangaran. Wih. Leutik tapi berat ieu mah teh. Papa. What? Yo. Tuna lampah eta kacarius. Dawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatotkaca. Laras. Nyaeta keur kakalayangan di luhur disabet ku Raden Gatotkaca lajeng dicanak kahanap. Ya pilih jadi nuyuh dola ya. Aduh, nuhun agang. Kumaha nasib bulan. Paman Arjuna, di mana atuh sareng kumaha nasibna? Salamet kurinjang. Alhamdulillah nuhun. Kumaha nasib bulan Yuk. Keur mah Paman Arjuna dawala teu aya.